aya jelema boga anak awewe hiji-hijina begitu hiji-hijina ke laut maot laporan indungna ka tuan seh naon kula boga anak hiji-hijina maot atuh geus maot mah geus lain kitu hayang hirup deui bae teh atuh da raonan ceuk tuan seh teh atuh geus maot bae henteu kula mah hayang hirup deui bae ngan hiji-hijina langsung ngadoa dihaki jadi dan lain-lain sebagainya Gusti panghirupkeun deui eta karunya awewe ngan boga anak hiji-hijina gas cek tuan seh teh ka induna balik ka dieu saya ge di imah bukuran bae nyana bunga sebab tuan seh mah pan tilok kabohong cara Habib Rozak lompat pasti cenah ieu nah barang datang ka imah di deuleuan di kamar eueuh balik deui nyana ka tuan seh tuan pan biasana tuan tilok bohong ku ieu eueuh mah adoa deui ka Gusti Allah ya Rabb dihaki jadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dulubi kamahril maut ya Allah tetapi lamun ku Gusti dihampura anggap kula hampura panghadirkeun deui ya Rabb langsung balik aya di imah bunga teh awewe datang ka imah eueuh deui bae aduh sakira ieu mah cari orang kieu tuan seh kok ieu mah jadi magol kieu asana ngada duit gubernur kajen ngomong lagi teu beres ya langsung berangkat ke tuan saya encan aya encan 3 kali begitu 3 kali ngototnya na yes balik lamun kuari Allah awas ancam kukula Gusti Allah baik eta keur carita ngomong papadanu bodoh ku gede-gede na ka kutuban tuan saya akhirnya langsung datang ke imah ayah langsung sujud tuan saya sangat sujud cerik teu ngomong cek Gusti Allah hai Abdul Qadir kunaon maneh teu laporan geus aya Gusti ngisin kula ngisin mainnya kutub angel dijabahna tah lamun doa amin mah bener masa Habib Rozak geus tah mah sabulan ge teu diijabah masalah no problem ai kula mapan kutub jakeun masa angel sih cak Gusti Allah ya hampura Gusti Allah minta hampura urang tau jarita keduan sepuara Abdul Qadir jang nutupan kariweuh anjeun jang nutupan kasedihan anjeun jang nutupan kehancuran hati anjeun geus ayeuna mah hampura yeuh dibejakeun pertama maneh menta lantaran beak di laut di daharan ku laut awakna kula karak putus malaikat Jibril segera kumpulkeun doa nu pertama Jibril titah ngumpulkeun doa nu kadua kakarak ge dihijikeun di jalan awewe nu mindungna datang ka imah nyana di jalan kene doa ku katilu kakarak aya di imah atuh sakitu mah sedeng we cek Gusti Allah atuh teu bisa Gusti mah maha kholik abdi mah maha makhluk Gusti mah teu kudu ngutus Jibril deuk aya bae atuh deuk mana kekawasaan Gusti mah jam kudu make Jibril segala rupa behe parah ieu cek Gusti Allah geus nu geus bae ngan ka ditu moal deui ambo kuari mah kieu utlub mata tuh penta ku anjeun naon dipake ka hayang bakal diijabah andai kata anjeun nyekal dangdaunan bakal jadi duit ka hayang anjeun jadi andai kata anjeun nyekal batu-batu bakal jadi emas jadi andai kata anjeun leuleuh bulung hayang dijadikeun emas jeung mutiara jadi sok utlub mata tuh lain eta teu hayang abdi teu dahar teu nginum mentang mata ti peuting teh teu hayang eta Gusti nu mantak abdi teu sare unggal peuting zikir ka Gusti taqarrub tafakur mujahadah abdi teh embung neule dunia indah embung neule gunung emas
embung nilai dirham hayang teh nilai teh ka Gusti bae kariduan Gusti manya abdi haju dari dibere nu kos kitu teu hanai abdi nu kitu mah teu hanai atuh ayeuna hayang naon abdi manu di pikiran teh lain diri abdi manu di pikiran teh lain sasaha tapi umat sabada abdi teu aya lamun Gusti Rasul junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyaritakeun ummati kuring sarua kos Kangjeng Nabi muridi sanggeusna maot Kangjeng selalu ingat ka umat sanggeusna maot kaula selalu ingat ka murid kaula pamenta abdi mah Gusti geus bae hayang disalametkeun seluruh murid kaula sakitu bae abdi mah insyaallah tegus ya Allah geus atuh tanda tangan Jibril tanda tangan geus memang geus bakal mah dihampur tanda dihampurana cek Tuan Syekh kumaha ismuka ka ismi al-azam ngaran anjeun kos ngaran kula nu agung ketika ngaran kula nu agung dipake takarrub ka kaula selalu ngaijabah doa teu kudu make ngaran kula make ngaran anjeun bae asal nyebut ya Abdul Qadir istajib doana ya Abdul Qadir Gusti Tuan Abdul Qadir coba pang aijabahkeun pamenta abdi panghasilkeun abdi teu kudu ka Gusti Allah ka Tuan Abdul Qadir geus cukup mantak sadunya kabeh 5 benua eueuh nu teu pernah nganasab ka Tuan Abdul Qadir kabeh ngahadiahan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani cenah Habib Rozak sakitu Abdul Qadiran kok tadi ijabah Abdul Qadir nu manah ya jelema boga anak awewe hiji-hijina begitu hiji-hijina ke laut maot laporan indungna ka Tuan Syekh ayeuna naon kula boga anak hiji-hijina maot atuh geus maot mah geus lain kitu hayang hirup deui bae teh atuh da naonan cek Tuan Syekh teh atuh geus maot bae henteu kula mah hayang hirup deui bae ngan hiji-hijina langsung ngadoa dihaki jadi dan lain-lain sebagainya Gusti panghirupkeun deui eta karunya awewe ngan boga anak hiji-hijina gas cek Tuan Syekh teh ka induna balik ka dieu saya ge di imah guguran bae nyana bunga sebab Tuan Syekh mah pan tilok kabohong cara Habib Rozak lompat pasti cenah ieu nah barang datang ka imah di deuleun di kamar eueuh balik deui ngana ka Tuan Syekh Tuan pan biasana Tuan tilok bohong ku ieu eueuh mah kadoa deui ka Gusti Allah ya Rabb bihaqi jadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Dulubi kamahril maut ya Allah tetapi lamun ku Gusti dihampura anggap kula hampura panghadirkeun deui ya Rabb langsung balik aya di imah bunga tak awewe datang ke imah eueuh deui bae aduh sakira ieu can orang kieu Tuan Syekh kok ieu mah jadi magol kieu asana ngadahal duit gubernur kajen hukum lagi teu beres ya langsung berangkat ke Tuan Syekh encan aya encan 3 kali begitu 3 kali ngototnya na yes balik lamun kuari Allah awas ancam kukula Gusti Allah baik eta keur carita ngomong papadanu bodoh ku gede-gede na kakutuban Tuan Syekh akhirnya langsung datang ke imah ayah langsung sujud Tuan Syekh sangat sujud cerik teu ngomong cek Gusti Allah hai Abdul Qadir kunaon maneh teu laporan geus aya Gusti ngisin kula ngisin mainnya kutub angel dijabahna tah lamun doa mamin mah bener masa Habib Rozak geus tah mah sabulan ge teu dijabah masalah no problem ai kula mapan kutub jakeun masa angel sih cak Gusti Allah ya hampura Gusti Allah minta hampura urang kalau jadi takentuan sepuara Abdul Qadir jang nutupan
kariweuh anjeun jang nutupan kasedihan anjeun jang nutupan kehancuran hati anjeun geus ayeuna mah hampura yeuh dibejakeun. Pertama maneh menta lantaran beak di laut di daharan laut awakna kula karak putus malaikat Jibril segera kumpulkeun doa nu pertama Jibril titah ngumpulkeun doa nu kadua kakarak ge dihijikeun di jalan awewe nu mindungna datang ka imah nyana di jalan kene doa nu katilu kakarak aya di imah atuh sakitu mah sedeng we cek Gusti Allah atuh teu bisa Gusti mah maha kholik abdi mah maha makhluk Gusti mah teu kudu ngutus Jibril deuk aya bae atuh deuk mana kekawasaan Gusti mah jam kudu make Jibril segala rupa behe parah ieu cek Gusti Allah geus nu geus mah geus bae nu geus mah geus bae ngan ka ditu moal deui ambo kuari mah kieu utlub mata tuh penta ku anjeun naon dipake ka hayang bakal diijabah andai kata anjeun nyekel dangdaunan bakal jadi duit